parah nih. Mak, Naon anjeun ka dieu? abi teh ka dieu teh aya peryogi, Mak. Tu payu-payu ka awewe. Sugan bisa dibantu ti dieu. Masalah enteng nu kitu mah. Sok dieu heula anak muda. Oh, eta teh bener mah bisa dibantu ti dieu teh. Gampang nu kitu mah anak muda syaratna. Oh, aya syaratna, Mak. Naon syaratna, Mak? Di dinya hayang payu ka awewe. Hayang awewe maneh. Tah, eta, Mak. Mun bisa mah secepat mungkin, Mak. Heeh. Sok, geuwat ayeuna persyaratanana bawa ka dieu. Ari persyaratanna naon wae, Mak? KTP, KK, surat NA, opat ka genep. Nah, naon mah opat ka genep? Pan opat ka genep meureun genep belas. Cih sia mah bolohok pisan. Ari opat ka genep teh 24. Jang foto. Oh, foto. Jadi eta teh kudu ayeuna mah di bawana. Isukan tahun harap. Ayeuna buru-buru hayang geura boga awewe mah. Oh, nya atuh, Mak. Ayeuna dicopot heula nya. Tungguan heula sakedeung, Mak. Heuh sok anak muda di dagoan. Yo, Mak. Geus dibawa kabeh persyaratanna yang dina kantong. Kumaha, Di? Heuh yap, milu jeung mak. Milu ka mana, Mak? Heuh yap. Milu jeung mak ka KUA. Cih, nah aek naon ka KUA, Mak? Kan maneh teh aya boga awewe, pan bage awewe. Masih singa lepom. Noh aku ning ka KUA jeung emak. Kelaanan, Mak. Embung aing mah. Ya jadi euy menang borobel teh. Mau rumah tipe yang berapa ngambilnya? Rumah yang eksklusif. Saya mau ambil 10 biji. Bisa lihat-lihat dulu nggak? Coba lagi, siap, kasih rupana, kepala bating 10. Wis cicing. Ayo, bisa kita lihat aja dulu lokasinya. Oh, Ayo, aduh. ayo. Yang mana aja, Pak? Iya, kaplingnya tak. Oh. Iya, satu. Ya, berderet 1 unit, Terus? 2 unit, masih banyak kan. Terus gimana lagi? Terus ke sana itu juga menghadap ke sana, menghadap ke selatan. Oh, ya udah. Saya ngambil 10 biji. Yang ini tuh. Kadi itu tuh, Pak. Jadi itu dari sederet itu semuanya diambil. Iya. Gitu? Jadi ya kadi itu tuh, Pak. Siap. 10. Ajig, coba duit, nah si eta. Jadi sekarang nggak usah booking lah, langsung saya lunasin. Totalnya berapa? Asli ini teh, Pak. Ya asli ya tuh. Ayo tuh kita langsung bikin kwitansi di kantor aja. Oh ayo tuh. Yuk. Ayo silakan langsung. Langsung totalin aja Pak. Siap, siap. Langsung dilunasin. Oke, jadi total semuanya untuk 10 unit, Ya. jadi 3M 200 juta rupiah. Oh oke Pak. Saya lunasin sekarang juga. Saya transfer. Nomor rekeningnya Pak. Asli, siap, lo kan duit. Cicing Pak. Ini mah. Ah Pak. Udah. Oh, ya. Siap. Ya, ya. Lain bantuan aing atuh siete ka kamolon. Imah. Imah aing mana nu 10? Gimana teh siete kuya? Ieu, ngaduk ieu bantuan aing, bantu di jarawe kalah heres ieu. Pak aing pesen imah 10. Ka mana? Sia mata kula loba molor, jadi we ngimpi tah. Geus gawe. Imah. Can anggeus gitu. Acan bra, tong molor teh, ya sate. Pulsana beak pisan. Pang melikeun pulsa jig. Mana atuh duitna, Be? Cong meuli. Ya. Bapak pan duitna eueuh cokoteun engke. Jig we nyokot heula bejakeun we cek bapak. Nu 100.000 gitu. Aing mah moal era, Pak. Moal jig bejakeun we nu bapak jig. Heuh gatuh. Sal, daerah ka mana? Aing di titah meuli pulsa ku bapak urang. Pinjam motornya. Jauh sal, ulah teuing lo. Heeh, siap. Jen, ke rumah motor TU bensinan si Isalnya. Cuma teu ada dinjem-injemkeun. Nah, pan karunya cenah naik beli pulsa bapana. Cup. Motor mana mah ditunda di warung. Nah, ditunda di warung ken. Engke ku bapak aing dicokot. Nah, jadi pangku bapak mana Isal? Pancaritana teh kieu, Cup. Aing teh nganjuk pulsa ka ditunya dititah ku bapak aing. Ai torojol teh awewe geulis pisan.
Terus kumaha? Naon hubungan jeung motor urang ditunda? Pan aing gengsi ucup loba awewe na kumaha. Piraku aing ngomong nganjuk mah. Terus kumaha ayeuna motor urang Isa? Ah, pokoknya mah cup motor mah di warung. Goblok, naon nu dirasa motor aing kalah ka ditunda di warung. Aduh, Isal. Sah. Aya umang sih mah. Ada umang. Lanjut kau natu sia umang. Aus pae yang aya nu kieu. Sia mah. Sia mah kos budak wae ke teh meuli teh umang segala. Ieu mah lain jeung aing ke jeung adi aing, pan hayangan sok hayangan umang. Loh, sok alasan wae ke ngomong we sia hayang. Ji, Isal, aing mah gua ka pangandaran ge sok ngala, dulu yo biji lah gara keet. Yuk, Isal, yuk, Isal, anjing, yuk. Ci bantuan ieu kan nyeri Ya, tuh. oh atuh da baeun cur sia Sama sia mangkal heureuy kan geuwat ieu tulungan. benying. Kan lihat ieu. Duh, geuwat ieu kan cuma nyeri atuh aing mah ieu. Benying. Ieu geuwat ieu tong narikeun atuh. Cuk. Ari mana geus buka awewe? Kan? Hah, sia teu payu ka awewe atuh. Mame dua eueuh, semoga buka wewe. Hese yang anak. Apel kayak neangan aing ngabaheula wah, salib kiri salib kanan aing keur bujangan teh. Kumaha bangkar kada salib kiri salib kanan? Ulin kan ka awewe teh. Aya awewe tanya heureuyan teh tuluy apelan. Aing budak-budak ka sendal. Bisa bang. Hese. Hi, sia. Soak kadengan ge aing atuh bisa ka awewe mah Aya harapan. Tah imane buka wewe. buka awewe mana bisa? Ah, sia meleh atuh bapak mah baheula. Keur ngora bapak mah aya awewe teh tretet. Heureuyan tuluy sia teh jeung komen kahet. Tah, ini tulukan pamane. Betul. Mane deui. Cerita tuh bang. Ngora teh. Kumaha neangan awewe teh? Yo, kayak namun aya awewe teh taros ku sia teh. Heeh. Neneng bade ka mana kitu nuhun ke nomor WA engke ameng kitu lain ledak we kitu kelas bohlam. Ya, hiji carita aing kayak dia keur ngora pengalaman heuh. Sok kumaha? Aing teh aya awewe geulis pisan kok aing teh teretet pendeket warung. Aing teh jajan meuli super, heuh beli roti barang hakan aing teh. Ku aing teh si awewe teh di jajanan ku aing teh tah. Di jajanan ku aing teh awewe teh ditanya ngalereng ibu si goblok na geus lila cek aing geus biak sagala. Itorojol teh salakina datang si tetar. Apes atuh bang? Apes aing juk. Goblok teh cek aing teh. Kunyuk. Bangkar banget jalan awewe. Nganto atuh aing mah da aing boga teknik. Kumaha teknikna bang? Yo, kayak teknik na teh kieu. Manehna teh ku aing teh wayu dihitung ku aing teh si jajanan teh biak 85.000 heuh. Heeh. Adi pasek dibayar aing teh. Alah, cek aing teh neneng. Roketna tinggalin cek aing. Bisaan wae bang mah euy. Kebok cek aing teh kebok bohongan ka begeun salaki sia teh. Pan mayar teh deuleu. Bayarna cek teh bayar heula ke ditawur ku abdi teh. Bisaan euy. Nah, atuh kayak aing mah pinter cerdas sia teh. Mantap tuh gimana kumaha? Nyokot cai je, ku aing mah payu ka awewe sia ku aing bere ku aing tunduk sia. Bener. Cih, depan lagi nyokot cai. Kelakuannya. Heeh. Lah pantaina. Oh. Mane hayangna kana usaha hungkul atawa jeung ka awewe? Lah kok usaha hayang ka awewe hayang. Ai kitu sia geus teu ngideng rongsok kan? Bida kene. Oh ame payu Heeh. menang bawe ngideng rongsok. Heeh. Heeh. Mane arek usaha ame payu ka awewe sia, ka moal waka. Dicing diukna di gatna. Cucu teh heula. Tuh, cicing mana masalah pinter. Karena pengusaha awewe mah. Oh, ujilan minat syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaran teh saha ngaran asli maneh teh? Jadi Yusuf. Oh. Oh. Bah, Bang, lah bener eta jampret teh. bener kayak nasi teu percek aing. Oh, da aing banyak kieu jampret teh ieu mah. Hayang payu ka awewe teh maneh. Hayang. Da teh cukup sakali kan mah gitu eluna. Masuk aku besok. Masuk. Ayo bapak maneh teh sangaran teh merek kes. Bapak Nunu. Sok. Lamun aing bilang nunu aing kejenting ribut. Nah, Kita nunu goblok. Lalu Nunu. Icing head. sok. Nununya. Heeh. Maneh teh sangaran asli teh? Jadi Yusuf. Ajik. Dede Yusuf. Yo, oh dede kieu-kieu ge mah. Aduh, sia goblok beli ayam tuh dede. Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Aduh, Bang.
Geus gede wae yo. Berat siapa kena aku pamake batur Ken. Lah lu bener. Bener sih Ken. Sakali deui ame saker. 5 kali. Oh, atuh kumatik aing ngasih teh. Sok atuh sok lah. Sok. Beram bicara. Sok. Aduh, Ajik mental ke aing. anjir.